Tuh boga dia tuh. Kayak bang tuh carung ngaruh tuh. Mana. Kabur. Ampun ka. Pukain dia cara horeng dia. Ampun ka. Alhamdulillah, udah kesolan mah teh gadang, rasanya tiis. Bisa teh cengar mata. Beuh, kangen aing sama karena lembur ieu da, sabarang tahun aing masa anterin Jakarta. Ini dia geus apalkan apalan. Aing kadang hafal 2 ayat doang. Iya, bukan bae, hafalkeun deh. Ayolah urang ngaji ka Pak Ustad. Ayo. Dari aku mana telepon ibu sibuk naon gawe naon dari ya layangan layangan ya teh yuk Dari jomblo, sakit amat minum es gigi duaan. dari duluan dong berbajai Sakit gelisna disebut bambajai. Oh iya, dari sama iya ngaledek bae. Ih, di rokok pakai acara modar di dasar mah hiji-hijina, aing ampun. Aing karep. Ya, gas. Rokok na percuma, bawa dekorek kan. Lain kan ngalah simek, hanya rokok lagi. Ih, jadi kipeng termomen kah? Kebeneran. Eng, kebeneran aja gas. Aing hayang ngarokok aja di rokok aing. Aing jadi tadi kan nyakal gas dah itu bawa rokok. Beneran sih deh. Sebul sih dia mah hanya ngasih oh kegiatan sekali hanya rokok. Tadi aingnya yang anu boga rokok jadi gas sama. Nyakal. Masih dong sa punya teong be. Langsung aja nama, enggak bisa ngerokok bae. Terus pengen gantian dia 2 kali. Kopina aing marda seret ya ngarokok dorongan. Dia sekalian mau kopina. Ih, dia ngerokok hiji-hijina urut kamari desa. Terus nikmatin lah. Ih, pengen dulu teh. Sedikit aja si Kaisal. mau minta es Belum kurang baik, join. Es keduaan. Tah, atuh mending palak dia budak esna. Ih, belum palak baik. Ayo. Coba dari ya. Coba kali kan esna tah. hiji-hijina kami gimana Esna dari lo ngomong lah. Daripada cok-cok darahnya kayak kami. Ayo. Hari itu budak dikumakeun ku Asasa jeung Acipeng. Nang pra dipalak dicopot esna. Ayolah kurang samperkeun jam pulang palakna teu bener. Ayo. Sekarang udah nama baru, layangan apa? Ganteng. Mantap. Pulang palak pamali. Jam pulang palak mah teu bener.
Allah dari ya. Mau nyaman dari emang udah kumahir kene. Udah kali itu ngaji be kali itu. Ngaji. Banyak wanan bae. Ih, di panggahana malah gitu. Karena ge urang meulatik keneh meuli denge dia. Bising lah, tege Acipeng jeung Asasa menang hidayah. Anak bodoh mah, soalnya teh dia ngagangguin terus bae. Kita budak kamari sore, suami ngira mantu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, calik. Neng. Pada saudara apa nan? Mangga ini. Allahu ahad. Allah. Peng di kumahan peng. Kasih grek sa. Itu saya. Walat di sebelah orang peng. Ayo gerak waris Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul adzim. Ayo gerak ini. Apal punya Pak Ustad ngan apal 2 ayat doang. Emang ini di mana baik itu? Teleponan punya mah. Makanya kayak leutik keneh ulah waka bobogohan, da teleponan bae. Emang ngapalkeun nya mun teu subuh di dieu? Ya mohon. Nyantos panguasa nyampe di dieu bae isukan mah Irma sareng Siska ngapal apalak bae. Ini mah isukan, ngapalkeun eta bae. Ya mohon Pak Ustad. Ulah bobogohan bae kayak leutik keneh mah. Iya. Ngomong-ngomong atas saraman can ya? Ustad. Nyantos meninggal libat ka Baruri. Pak Ustad, pangalakeun alatna. Oke, siap dalam mah dialakeun ke sakaranjang. Aduh, bisa aing lalap leuweung deui. Di audio arek ajak Siti ka mana sih? Untuk diajak ke Ustaz Oci, untuk dititipkeun entah ngaji. Pang dia ulah kuliah jeung si Cipeng bae, ja aing mah ngareuna ge rarudat. Ya, luntang jeung si Cipeng deui. Ya ge sekalian Siti belajar baca Al-Qur'an. Cim, kebeneran ya. Enon ya? Aing nak nitipkeun ade aing ya, pengen belajar ngaji di dinya. Oh, atuh ngaji bae di nya. Air rencangan ieu seur nya. Soalna aing mah rarudat ngadu si ulin bae jeung sero di luhur tuh. Oh, dasarna ge atuh mending keneh ulah uli jeung sero, mending keneh dijodohkeun bae jeung ka ustad. Sembarangan bae Ustad mah. Iya, tepat ustad bang, semoga pengalaman. Mentang-mentang jadi Ustad tuh sombong. Pokoknya mah nitip bae nya. Oh, mohon. Assalamualaikum. Salam gel. Aing poho teh pulang ke si Ustad. Woi, Tad, tangguan Tad. Enon gel. Lain dia hampir bae teh saupami ya. Ih, atuh. Ios tenanan gel. Ala kadarna ieu. Jeung sabae. Lagi yuk, Ustad ke mana? Bade ka kebon heulan ieu, bade ngalala bola. Oh. Santri. Oh, nya tuh hati-hati bae. Oh, nya. Turun ya gelnya. Ya, salam sunah. Bah, ampun aing ka santri. Unggal poe mangaliwat, kalab-lalap aing bae nu ngalaman. Asal dibudakeun amat aing dak mun kieu bae macarana ieu. Aing nu magahan. Pak Ustad, pangalakeun alatna. Oke, siap dalam mah dialakeun ke sakaranjang.
Ibarat daun kolot baik itu kau inginnya supaya nyara regrek. Tapi di bere daun kolot gua ing karunya kena suara nagara rember. Ilah aing mah ngitung amal bae. Beuh eta si Siti Adi si Bogel balik di Jakarta. Nagulisan bae. Ate aing rada beda ieu rasan, pating beledag digdugder. Kira-kira si Siti begian teh nya lalap leuweung doang kieu. Da eta mah beda meureun barang daharna di Jakarta mah. Yang rada mikiran ya sebenarnya mah. Kayak biasanya si Siti hariku sering mah. Capek amat tadi nuar tahu mana loba ya can anggus deh ya man tahu man kamari ge eueuh tahu saturuy anu nuar. Sasil nasi pun cau di dia dituar kayak ku aing ya. Hai kebeneran nih Jaya Buahan. Lumayan dah paling parah pun kasih Siti. Anu nuar tahu eta mah kopi haji sama poin kakarkeun di tuar si pieulan. Kayak aya nyangkeun. Hei, main tuar bae yo tahu dasar mah tahu aing eueuh bae horeng iya yo. Ih, nanaonan ka? Pan di tanah kula ieu pan. Tuh, tanahnya mah tah, batasna tah kuburan tah, tanah dia tah kuburan. Oh, gitu lah dia kumaha mata kuburan we tah tuh. Kuburan tuh boga dia tuh. Oke, bang tuh aya carung haru tuh. Mana. Kabur. Dia apa? Ampun ka. Bukan dia taruh horeng dia taruh. Ampun ka. Aduh dia kumaya kurang ngicau untuk dibobek jeung santri ka. Laju kumai ka. Aduh kakek. Aduh, Mang. Geus kukulan di bayaran bae cau jeung santri lah. Sabaraha tuh, Mang? Enggak 100.000 bae. Oh, kebeneran dia aya dagangan 100.000 lah. Kan ya jagi suk ya lamun 100.000 ya nuar deui ya nyangki suke di kepung deui gitu ya. Atuh deui Mang duitnya gangan sakitu-kitu nan can aya nu merah santri. Oh, kan ulah sakali-kali deui ya nya ya. Geus hop. Wah lumayan kok yang bayar nih para pun kasih situ nggak kebayar gitu di bawah lah ya. Gara-gara santri hayang lalap belum, hayang nempuhan udah 100.000.